medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia prawira anu masih kene aya dina pangaruh racuna Umayyi masih teu bisa hojah, teu bisa naon-naon. Samentawis Umayyi masih tetap miharep prawira kersa nampi kana kacinta ti manehna. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios Si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia Umayyi katingali masih kene ngahulang. Keur mikiran naon anu dicaritakeun ku prawira. Memang berat oge, malah moal satujueun Mbah Baloga jeung Kiramu katut si Sancang lamun kitu mah. Jelas moal satujueun. Mbah Baloga oge bisa sotenan ngarojong ka hayang aing lantaran prawira nganukur murida Si Konceleng. Upama kudu salamet duana nama guru jeung murid, Kiramuk jeung si Bujang Sancang barontak. Leung basa lamun Mbah Baloga bener biluk ngabela ka aing, kumaha upama mihak ka Kiramuk. Jadi aing anu bingung jeung lieur kaya kieu mah ye. Upama nu jadi guru kudu binasa. Lieur. Umayyi hatena galecok ngomong sorangan. Masih kene tacan cumarita ka prawira. Kadenge harita prawira anu nyarita deui. Kumaha Umayyi bisa narima kana caritaan akang bieu kitu pamadegan jeung robahna pikiran akang. Nu sabenerna mah Mbah Baloga kurang asak jejehan tanpa nyaho heula kana pasoalana langsung we ngabela jeung mihak ka Kiramuk jeung si Bujang Sancang. Ayeuna tinggal kumaha Umayyi pama bener bisa narima kana naon anu dicaritakeun bieu ku akang. Bae teh teuing akang bakal narima ayeuna keneh kana tawaran ti Mbah Baloga guru Umayyi. Umayyi narik napas jero bari neuteup ka prawira teu lila terus nyarita. Abdi bakal nyarita heula ka Mbah Baloga guru abdi Kang Prawira. Memang kawilang gagasan anyar ieu teh anu teu kapikirkeun leuwih ti heula ku diri abdi. Abdi rek badami jeung Mbah Baloga anu jadi guru. Kumaha adekna? Kumaha jalan kaluarna? Ngan ingetkeun ulah coba-coba pikeun ngulinkeun si Umayyi Kang Prawira. Akang moal make jeung rek ngulinkeun sagarupa. Upama memang kabehanana satuju, poe ieu keneh akang sanggup rendengan jeung Umayyi. Umayyi ungut-ungutan, terus nyekelan leungeun prawira bari nyarita deui lalaunan. Abdi ayeuna keneh bakal nyarita ka Mbah Baloga Kang Prawira. Doakeun sangkan Mbah Baloga satuju. Abdi bakal bisa laksana nyorang laku kabagjaan ayeuna keneh abdi rek nepungan Mbah Baloga. Umayyi geus kitu mah terus kaluar ti eta jero enggon. Teu loba deui carita, terus kaluar ti jero imah. Ningali Umayyi siga nu rek indit si Bujang Sancang anu ngajaga di luareun imah gancang harita tumanya. Rek ka mana Umayyi? Katingalina ku akang siga nu rek indit geuningan. Aya naon ieu teh? Sayana naon Kang Sancang? Ngan abdi ayeuna rek nepangan Mbah Baloga lantaran aya badamikeun. Wayahna be Kang Sancang mah di dieu antosan. Abdi oge moal lami da.
Sok we antosan Kang Sancang. Geus teu nunggu jawaban ti si Bujang Sancang anu masih kene tanda tanya hatena. Harita Umayyah terus indit ninggalkeun eta patempatan. Saperti dina poe-poe kamari, Kiramuk anu keur hut-het ngalatih jurus ditinggalkeun heula ku Mbah Baloga. Sabab Umayyah metot leungeun Mbah Baloga ngajak ngobrol paduduaan. Dariuk dina catang bobo di lebah tempat nu ieuh harita Umayyah anu miheulaan muka caritaan. Aya perubahan sikap oge perubahan pamikiran mah. Nya maksud abdi teh ngeunaan prawira. Nu matak ayeuna abdi gura-giru nepungan ka Mbah di dieu. Mbah Baloga neuteub antep anu jadi muridna bari nyarengeh seuri. Teu lila terus nyarita. Artina si prawira teh robah pikiranana merenya. Kituna teh lantaran geus kapikir ku manehna. Yen ancaman dewek memang lain omong kosong. Coba, kumaha ngomongna si prawira teh ha? Sok jelaskeun ka dewek Umayyah. Sok gancang caritakeun. Kieu ya Mbah. Prawira bakal narima kana tawaran urang teh. Malah ayeuna kene sanggup pikeun ngabuktikeun diri rendengan jeung diri abdi. Alus. Nah, terus? Tapi prawira nyaritakeun naon hartina dirina salamet sarta pulih kaayaanana upama si konceleng anu jadi guruna kudu ajal binasa. Jadi prawira bisa narima kana tawaran urang upama prawira oge si konceleng pada sarua salamet. Kitu tah caritaan prawira teh Mbah. Mbah Baloga katingali kerung, teteupna beuki antep ka Umayyah. Memeh Mbah Baloga nyarita, Umayyah geus ngomong deui bari nyekelan leungeun anu jadi guruna. Mbah, ayeuna waktuna Mbah ngabuktikeun ka nyaah kanu jadi murid. Abdi rek mentes ka Mbah. Lamun nyanyaah ka abdi, urang narima kana naon anu dicaritakeun ku prawira Mbah. Abdi bakal ngerasa bagja anu lain dikieuna upama Mbah satuju kana pamentana prawira. Satuju atunya Mbah nya, satuju. Mbah Baloga jadi robah paroman beungeutna. Hate Umayyah ngageter sabab geus apal kana adat anu jadi guruna. Upama kaayaan parobah roman saperti kitu nganu harti aya hate anu henteu panuju. Teu lila Mbah Baloga kadenge nyarita. Dewek terus terang beki ambek jeung cecep ka si prawira Umayyah. Manehna geus wani-wani nyarita saperti kitu. Anu sok padahal manehna aya dina kepeulan dengan dewek. Maneh ulah beunang kabobodo Umayyah. Pokona dewek teu satuju jeung teu bisa narima kana caritaan si prawira. Maneh ulah beunang ditipu ku si prawira Umayyah. Dewek sakali deui nendeskeun. Dewek teu satuju. Umayyah katingali tungkul. Aya rasa hanjelu jeung sedih dina jero hatena sabab Mbah Baloga guruna henteu sapagodos dina pamadeganana. Sanajan bari jeung kitu Umayyah masih kena nyobaan nyarita. Tapi dipikir-pikir deui mah ku urang. Naon kapentingan urang anu sabenerna kasih konseling oge ka prawira Mbah? Sabab urang mas ukur kabawa kuki ramuk hungkul. Urang teu nyaho kana pasoalan anu sabenerna Mbah. Jadi naon untungna keur urang mihak ka Kiramuk jeung si Bujang Sancang. Mbah Baloga katingali teutepanana beki semuhurung, neuteub seukeut kanu jadi muridna terus nyarita deui. Umayyah, anu mata kalebah dieu maneh kudu hati-hati. Upama geus kalibat ku soal cinta. Cinta bisa ngarobah hate jeung jiwa. Biar maneh nyebutkeun naon kapentingan urang. Umayyah, si konceleng teh guru si prawira. Geus ngalah jiwa ki gegersunten salakina Nini Samurti. Nini Samurti teh dulur dewek Umayyah. Jadi jelas si konceleng teh musuh dewek. Masih kana tetep reka pangaruhan ku si prawira. Teu ngarti naon anu dicaritakeun ku si prawira teh mangrupa siasat yang tipu muslihat. Maneh kudu bisa ngarti dina lebah dieu Umayyah.
si prawira nganukur ngamangpaatkeun maneh anu miharep cintana. Mondong make aya harepan dewek bakal satuju deuleu. Malah dewek gilig ayeuna dina hate. Si Koncleng jeung si prawira kudu kojor duanana. Gas, ulah ngomong deui deuleu. Dewek teh hayang ngadenge deui omongan maneh. Geus kitu mah Mbah Baloga terus indit ninggalkeun anu jadi muridna. Tinggal Umayi anu katingali ngahuleng ngaraga meneng dibarengan ku hate anu hanjelem. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan di tempat Mbah Baloga. Caturkeun harita di Pasir Kamuning. Si Koncleng jeung Birawa si Banteng Karoban nganti datangna wanci peuting. Nuyu jeung katerangan ti Mbah Kapuk anu ngajaga eta Pasir Kamuning yen engke peuting teh bulan purnama. Nganung harti buah sunyaluri bakal katingali nembongkeun diri. Upama memang milikna tangtu eta buah bakal bisa dipetik tina tangkalna. Birawa si Banteng Karoban teu oleh ningalian ka lebah kulon hayang geura ningali Panon Poe surup kana tempatna. Memang harita Panon Poe geus menggok ngulon. Aduh menilai-layap manon ngemoe ngarek ngasup ka tempat ngicingna degang. Ngeri di ngarep-ngarep ngosok lila neon-neon oge nya. Ceuk Birawa si Banteng Karoban ngareret ka si Koncleng. Duanana dariuk dina jukut garing. Si Koncleng nyerenge seuri bari terus nyarita. Nyawayahna be kudu sabar Birawa. Sabab da eueuh anu bisa ari kudu nitah gancang surup ka Panon Poe mah. Keun me atuh urang dagoan da sakedeung deui oge moal burung poek. Bulan mah malah geus katingali tuh balenong buleud geuningan. Ya bener gitu Kang tuh geuning Wah, mogonya manguing ngarek naru semetik ngeta buah upama geus katingali ku nguing Kang. Mogonya mamudu bisa beunang ku urang Kang. Ngeuwara dina urang jauh-jauh datang ka dieu, ngamun teu bisa beunangkeun ngeta buah sunyaluri Kang. Memang eueuh harti nah lamun nepikeun ka gagal teh mah teu meunang eta buah nu dipika hayang ku Laraswati pamajikan akang. Ngan urang oge henteu bisa maksakeun maneh Birawa. Upama memang eta buah sunyaluri lain hak jeung milik urang, teu bisa neon-neon atuh urang ge. Tapi miraku deui ngamun ngeunteu nepikeun ka beunang degang. Pokona manguing nyaho Kang Koncleng ngejecewati lain jalma nganu jahat. Malah nu kang nulung-nulung ka sasama. Mangenya make mudu teu bisa meunangkeunana. Pokona mangari ngecek nguing mah bakal beunang Kang. Nya mudah-mudahan be atuh Birawa eta harepan akang. Da upama Laraswati pamajikan akang teu kalaksanakeun kahayangna tur dina kaayaan keur nyiram saperti kitu beuh tada teuing meureunna nyirieun hatena akang oge bet siga anu teu nyaah deui kanu jadi pamajikan. Nganu madak mudu bisa ngasil mokona mah ngayeuna mah di ngieu Pasir Kamuning ngan ngukur ninggal urang duaan Kang. Nganu madak laluasa pikeun ngurangan naon keur ngurang-urang oge. Gitu Pan. Mokoda mah ngariwing mah ngayang geura meuting Kang. Sakedeung deui oge bakal manjing peuting Birawa. Leuwih hade ayeuna mah ngumpulkeun regang jeung dahan galaring. Sebab engke peuting urang siduru nyieun durukan. Oda tiris atuh di luhur pasir kieu mah. Soklah urang ngumpulkeun heula regang jeung dahan garing keur nyieun durukan ayeuna mah Birawa. Birawa si Banteng Karoban nurutkeun kana omongan si Koncleng. Duanana terus nareangan jeung ngumpulkeun regang jeung dahan garing. Bener be, henteu pati kesel teuing ari bari aya gawe mah. Wanci geus poek. Sora papaes peuting mimiti kadenge kayaning sora jangkrik cihcir ciang-ciang jeung cari cangkas. Si Koncleng jeung Birawa si Banteng Karoban geus saliduru nyieun durukan.
Kitu nate lantaran memang hawat anu tiris pangaruh angin peuting di puncak Pasir Kamuning. Luyu jeung pituduh atawa keterangan ti Mbah Kapuk panceg tengah peuting. Buah Sunyaluri kakara bakal katingali. Bari nganti datangna eta wanci Birawa jeung si Konceleng guntreng deui ngalobrol bari terus merhatikeun kalebah tangkal buah Sunyaluri teh. Tingali perhatikeun Birawa. Bulan meni aya dihareupeun pisan ti dieu mah nya. Asa deukeut belanong buleud jeung bersih. Tah ieu anu disebut caang bulan 14 teh ieu Birawa. Bener Kang. Nguing amun bisa mangayang ka bulan Kang. Lamunnya teu salah mah di bulan teh aya niningan teh ngejeng ucingna nya. Ngan di bulan teh aya warung sangung teu nya Kang. Ya bet los-los kana dahareun Birawa mah. Kunaon? Lapar deui. Wayahna atuh di dieu mah eueuh dahareun jeung eueuh warung. Kudu ditahan be laparna sapeting ieu mah Birawa. Nya nguing nahan Kang. Mokona mah lain meurih beut jeung hayang dahar ieu mah Kang. Nepina beuteng kurubukan teh duka ning kuneon Kang. Nginget bae kana sangu nganeut teh Kang. Nya eta teh lapar atuh Birawa. Keun tahan heula lah sapeting mah. Wayahna we ulah kagok bela ka Akang da ye. Puseurkeun perhatian kana tangkal buah Sunyaluri. Nya nguing arek Kang. Mokona mah nguing arek nurutkeun ngomongan Kang Konceleng. Mokona mah nguing moal ngomong deui lapar ngayeuna mah. Sanajan beuteng kurubukan oge. Mokona mah ngarek cicingeun ngayeuna mah. Panceg wanci tengah peuting anu memang asa kesel di daguanana ku si Konceleng jeung Birawa si Banteng Karoban. Lumangsung harita kajadian anu aneh. Si Konceleng jeung Birawa si Banteng Karoban anu museurkeun perhatian jeung paneteupna kalebah tangkal buah teh ya. Harita ningali aya buah anu ngan hiji-hijina. Katingali ti mimiti leutik terus ngagedean. Si Konceleng geus boga kayakinan yen eta buah teh anu disebut buah Sunyaluri teh. Eta buah teh memang ngan hiji-hijina. Gedena teu beda we ti buah galek ngan hibar ngaluarkeun cahaya. Singitna oge angin-anginan. Ka tempat si Konceleng jeung Birawa anu cukup anggang ka ambung sengitna teh. Birawa si Banteng Karoban katingali curinghak. Ngareret ka si Konceleng, Birawa terus nyarita. Wah, geus katingali buahnya Kang. Mokona ngayeuna mah geus ngentong dililakeun ku nguing arek dimetik Kang. Ngayeuna ku nguing arek dipetik lah. Birawa jung nangtung terus lempang muru kalebah tangkal buah teh. Dengan katuhu Birawa si Banteng Karoban ngaronggong arek metik buah Sunyaluri teh. Tapi memeh leungeunna tepi kana lebah buah teh. Ngadadak Birawa si Banteng Karoban ngagurubug kaget. Ngagero bari kekerepengan leungeun katuhuna lantaran asa kasetrum. Kunyut, gurubug kerepeng. Wah, aduh ngurunyut Kang. Wah, nya geuningan ngurunyut ya. Kuneon ge teh Kang. Aduh, Kang kumaha yo? Uing nepikeun gurubug-gurubug ieu Kang. Waduh, nya kuneon ya ieu teh. Si Konceleng museurkeun perhatian kalebah buah Sunyaluri. Malah timbul rasa sabil dina hatena. Nilik kana kaayaan anu dilakukeun ku Birawa bieu, jelas teu gampang metik eta buah Sunyaluri teh geuningan. Wanci peuting masih kene ngalimpudan puncak Pasir Kamuning. Kaayaan anu pikeun jalma biasa matangtu matak pikakeungeun. Tapi pikeun Birawa si Banteng Karoban jeung si Konceleng, perhatianana dipuseurkeun kalebah buah Sunyaluri. Birawa jadi leuwih penasaran sabab leungeun katuhuna anu ngarongkong rek metik buah Sunyaluri kalah kang ngagurubug lantaran ngarenyed asa disetrum. Wah, nah kuneon jadi kieu Kang. Nguing teu ngarti nah kuneon ngayang anu ngarenyed kana leungeun nguing Kang. Pokona mah nguing jadi kageteun Kang. Beulah napina nguing jadi manasaran ngamun teu beunang deh Kang. Si Konceleng anu ukur cicing teu nemalan, anu tangtu be lain sambarang cicing.
Tapi keur musirkeun kakuatan batinna. Jelas ka Bandungan buah Sunyaluri memang aya nu ngajagana. Birawa si Banteng Karoban terus ngomong deui sorangan. Uing mamokona mamuaya bisa balik ngamun ngenteng hasil mawa ieu buah Sunyaluri. Mokona mamudu benang sia kunguing. Ya cobra sakali deui kunguing dipetik. Biraku ngamun teu benang teh mokona mamudu benang kunguing. Birawa si Banteng Karoban ngarongkong deui leungeun katuhuna rek metik buah Sunyaluri. Tapi kajadianana saperti tadi deui bae. Birawa si Banteng Karoban ngegero bari leungeun katuhuna ngagurubug kaget jeung nyeri. Wah, aduh, ieu ngedan, we. Kunaon ieu buah Sunyaluri teh? Kieu geuningan. Nguing jadi dengar di kunaon kieu yo. Mudu dirungkadkeun ieu mah tangkaena. Reuyan Kang Uing sia si Birawa. Ngacan nyaho Kang Uing meureunan. Moga ngawas ya rungkadkeun ngayeuna mah tangkaena Kang Uing. Birawa si Banteng Karoban jadi gemes. Geus 2 kali naon anu dilakukeun teu aya hasilna. Timbul maksud hayang ngarungkadkeun tangkal buah Sunyaluri. Birawa si Banteng Karoban nyelang mundur heula ka tukang sababaraha lengkah. Geus kitu terus rog, sebrut, rek ngadupak tangkal buah Sunyaluri si narungkad. Sebrut blesat. Birawa si Banteng Karoban lumpat tarik nakeranan. 2 leungeunna ka hareup. Tapi kajadianana matak leuwih kaget pikeun Birawa. Sabab memeh 2 leungeunna keuna kana tangkal buah Sunyaluri, ngadadak aya kakuatan anu teu katingali ngadorongkeun awakna. Birawa si Banteng Karoban nepikeun ka ngajengkang ngabebengkang dina lemah bari ngagero kaget. Duak! Jengkang! Celeng! Gebut! Taneuh nepikeun ka eundeur waktu Birawa si Banteng Karoban ngagedebut kana lemah. Aku anu ngalakat dibandingan ya. Ngaya jurigan ieu mah tangkal buah Sunyaluri teh. Si Konceleng leumpang ngadeuketan ka Birawa si Banteng Karoban terus nyarita. Sok hudang Birawa. Lobah dieu urang kudu sabar. Sanajan ngan ukur tangkal buah, tapi teu sakabeh pasoalan bisa diungkulan ku bedasna tanaga jeung kahayang. Hudang, bet nyerakeun ngabebengkang kitu. Sok hudang. Birawa si Banteng Karoban ngoneal hudang. Kareret ka si Konceleng bari terus nyarita. Wah, mokona manguing dengar ti Kang. Ngaya kakuatan nganu teu katingali nganu geus dorongkeun nguing ya teh. Lamun kitu mah bener ngaya jurigan ieu mah Kang. Si Konceleng neuteub seukeut kalebah tangkal buah Sunyaluri. Tilila si Konceleng terus nyarita. Nu mata kudu tarapti jeung ati-ati dina ngalakukeun sagala rupa tindakan. Ayeuna urang buktikeun kakuatan naon anu geus ngajengkangkeun Birawa. Si Konceleng tilila terus nyarita. Ditujukeun ka jirim anu teu katingali nepikeun Birawa mah masih keneh tacan kaharti kasaha si Konceleng cumarita. Nah, upama memang teu miharep buah Sunyaluri ka pimilik kuring, leuwih hade tembongkeun jirim anjeun anu ngajaga ieu buah Sunyaluri. Sok tembongkeun jirim anjeun, kuring memang boga maksud pikeun ngapimilik ieu buah Sunyaluri. Teu lila disanggeusna si Konceleng ngomong. Corelat, salagedeg. Aya jirim anu mancuh nangtung teu jauh ti tangkal buah Sunyaluri. Si Konceleng jeung Birawa si Banteng Karoban neuteub seukeut ka eta jirim anu taya lian. Waktosna wargi geuningan teu nyekapan. Saha geuning eta nu sumping teh kinten-kinten nya. Insyaallah urang guar deui dina episode salajengna. Atuh simkuring dinten ieu kedah undur pamit. Atur nuhun kana sadaya perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan wilujeng kantun ka sadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng.
Tong hilap ulah dugi kakantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.